lamun kiai leuleuh kamuliaan jelema moal beres agama kiai mah nu di dalam Allah dek boga jabatan sia dek sugi-sugi sia jabatan sia waktu ka Allah aing nududukeun ku sia wa aing sia aya sia lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamagos kitu mah kiai nini tamagos kitu mah yang dibere segala rupa hayang di alem-alem kayak diondang ke pendopo mending mun gede sebarang karapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak laletik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun masyaallah karim urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing hararade nya ninya ya urang pakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun teu heula nya kiai atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini teu heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung nu teu heula lalauna ya khudil afwa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat masyaallah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana uruf kana bagus parentahkeun berarti mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia nah ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad nek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi kuari berangkat anjeun tumbas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah
masalah lamun memang ieu hak berangkat lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusanana urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah lemah lembut pelan tapi pasti selamanya untuk mengadakan perlawanan terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan wa'mur bil urfi bangun ulah cicingan atuh lain target untuk menang al-qital sijal menang perang kalah menang tidak diukuran tapi perjuangan orang datang ke mana eta nu ideal salamatkeun diri urang ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae teu geri ge bakal paeh bae atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna nu beragama Islam PNS bupati mana anu kaluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah tuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan urusan urang sebagai rakyat jauh rakyat mandek mah pemerintahan saha nyana rakyat mah mantap dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan wa a'rid anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan
tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afwa titah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai kehadian menuju ridho Allah tidak disampaikan, ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha? Ieulah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kangjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah, ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae mah di pondok ge ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Lumayan we Kiai, lumayan. Ulah loba nu dideulai karena Allah mata mah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan. Jurig datang. Kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, konsepna fasta'id billah, minta perlindungan ka Allah. Mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masyaallah leutik teuing 10. Alhamdulillah ayang sabar atuh Kiai. Ya namun sekali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet. Nah kan mantap. Aduh tawar lagi satu tanda tangan atuh Kiai, boleh guys. Lain auzubillah eureun maju goblok sama Kiai.
Nah iyalah lamun datang jurig setan ngaganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang. Dina urang keur mungprung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringin bentukna make udang-udang jeruk bentuk tuh jurig keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS jurig keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana jadi berarti layan fa la yadur la yasma'u sanajan kadeuleu namun cirak deuleu padahal wahum la yubsirun tene arti tapi kulantaran hidayah manu Allah kajen teuing kukumaha ge hak peto Allah boro urang masyarakat manusia biasa keur diangkat jadi solihin eta jawali cacak-cacak kanjing seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gusti Allah orang hidayah mata manu Allah urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah bisa nyaho rasul Allah teh kanjeng nabi bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim kemudian orang bisa ngalaksanakeun eta hakikat nama hidayah ti Allah urang bisa diuk simpul kuari di majelis taklim di dieu keur dicas supaya hudang iman urang teh sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus kadang tambah kadang kurang supaya iman urang mantep nambahan dicas urang ngaji sia awak cicing sia di handapeun tangkal lamon ya dicas ya ku aing bari lurak lirik casana error. Ya Allah hanya Allah nu boga hidayah Gusti Allah madak sing hade hidayah urang geus bener inna dina indallahil Islam bahwa agama nu bener Islam pertahankeun supaya kabawa ka jero alam barzakh husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut naudzubillah min dzalik dak sing hade pertahankeun ayo urang jaddidu imanakum bila ilaha illallah seringan maca la ilaha perbaharui iman ayo terus mal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang nu asli imang umbara mal kebel ju balik ngaka ditu tambah rahasia Allah nuku tsunami nuku sene puting beliun nuraga tabrakan gering anu sehat urusan Allah teman nu penting iman ka bawah nyangakeun sadaya-daya aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu ya aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu geus disiapkeun di dinya kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah kuburan nganggur tah kuburan sanajan aya ganti nama atuh ulah ese-ese neangan eta bae aduh masya Allah karim nah kulantaran memang Allah anu ngurus maka Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin lain ditanyain peperangan lain titah kesulitan lain ditanyain kenakalan tetapi rahmatan lil alamin
dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi, menghadapi kafirin anu Nasrani, menghadapi kafirin di urang anu Hindu, nu Buddha, nu Protestan dan lain-lain sebagainya. Menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Tuh deui iwati kudu berakhlakul karimah. Kudu boga akhlak karimah. Badak dijadikan moto di Tangerang mah. Weh, Tangerang kota motona akhlakul karimah. Ieu menang nyokot ti dieu. Nya bener nyaon teh ge nya akhlak karimah. Udah jelas we ieu tah. Ieu akhlakul karimah. Ya Allah. Tuh, kan? Dengan dakwah berakhlakul karimah, Fudail bin Iyad anu tatadina jawara geledegan, pembunuh luar biasa, garong jadi kutubul aulia. Dengan akhlakul karimah, ari eta garong-garong anu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz jadi wali. Ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo. Salah sahiji wali songo teh tepan garong. Saha? Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Ayo urang mah ku hari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah daleu ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha? Masya Allah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai buat yang dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik. Dzalik sing hade kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'ur. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis dah, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ieu ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros. Cak Kangjeng maha gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril la adri. Kuring mangan sakadar nyampaikan tak apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi.
as'ala rabbi ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril saet padahaba faraja tekebal datang kumaha saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu'a amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor ka 3 anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tu pait mah moal ka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun. Pan hese. Jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere. Jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiduan luluh hampura. Coba da kumaha? Pait biasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampuran. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud mah cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaran khudil afwa ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh. Asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeunna. Apakah musyabah apa musyabah bih? Lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Ieu mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus. Berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh. Sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria. Berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Ai santri mah henteu, santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha tah sakitu mah. Can sakumaha tah mah.
lakos gitu. Dzukirul musabbah wa hudifal musabbah bih, ditutur musabahna afu, dipican musabah baina warumisa ilahi bi syai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili siratil makliyah. Geus isti'arah bil kinayah. Atuh kuari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae. Kuari mah atuh khudna bae anu nerop kana lapada wa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege. Khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hidayah jalan loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz ngaranna majaz isyarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu babari jasa tah balah patabiatan tapi geus isyarah tah bahaya berarti hudna kurang anu dimodif bimana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyah hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing aku cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun si hade jadilah penistaan samarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sambarangan sia teu meunang tafsiran ku otak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an biroi fal yatabawa maqadahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka guys, ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi, lain abri, kiai ngartikeun Quran kotakna sorangan. Eta penghuni neraka, usapan kurang penghuni jahanam nih. Aya rumus-rumus. Ngartikeun ucapan Kangjeng Nabi. Kudu nyaho ieu teh lapad umum, kalimah umum apa kalimah khos, lapad khos. Bah diteropong apa nasih apa mansuh hayu hurap geus aya parabotna aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur nah beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ya aduh pabeuli teh ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh eta caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun
lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho mata-matakeun kalimat nyambung-nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teuk kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulayan ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun eta lah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese tinggal tuturkeun we eta bae sia mazhabna Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres. Nah lamun anti mazhab sing hade mana sing hade teh Syiah geus teu bermadzhab Wahabi teu bermadzhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadzhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak sapu aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 leut ta ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula besok inget ka urang kulon bae urang kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaos sia ku aing dia sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang kulon bakal kanyahoan urang mana urang kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda ya Banten lama nah ieu kanyahoan anak gelut lamun gelut ka karak kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut karak kanyahoan gelut cak impak urang utahnya na begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys Ayoan guys, jelas guys. Kadit gelut itu dong gelut. Boleh pak, utahnya nak ngaluarkeun nusok di sawah teh naon karang-karang genjer, jelas guys. Jelas, urang mana tah? Kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak oh iya. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pete, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kanyahoan, eta karakter asli. Eta lamun keluar, blok karung goni. Ya geus jelas, guys. Jelas duduk permasalahanana. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin Muhammad khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah
sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia. Sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat, sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu gugat. Urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak. Urusanana patali jeung budaya, patali jeung dunia. Ketika budaya tersebut ngalangan tentang agama, lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad. Ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak, lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna. Urang bisa ngomong rada heura soteh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol-tolol atuh pagahan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lama lain ngaji pan gelut suatak ge khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sapeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda, manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih pantang mundur, sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul Allah. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab nu kadeuleu teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala malih sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama, lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama, lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah nu di dalam Allah dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan sia, waktu ka Allah aing dudukeun ku sia ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah aya bupati gagilak kiai nini tamangos kituna ini tamangos gitu mah yang dibere segala rupa, yang di alem-alem kayak diondang ke pendopo mending mun gede sebarakarampun. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang, kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi, kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ka Allah, ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun masyaallah karim urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur ya teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing harara de nyaninya ya urang bakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun teu heula nya kiai
Teu ini lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini ti heula mangga. Deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah. Cak nini aing deui bae burung nu ti heula. Lalauna. Mata kula mambung diondang ke Keronjombung. Sebab ieu bengkonon ge. Bahasane ora iso. Nggih, pripun ge? Bahasana aku mah ka Jawa. Ana maling. Masa bahasa kos gitu kan tuh bisa. Ya. Bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa. Aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak. Santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun. Kula ge sok seri sorangan. Ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi. Iwa kendi we surama. Ora gawang iki we gawa. Iya menyadari orang bisa tetep baik guys. Ya orang seri baik ada yang kencangnya mah aing tilok intip meureun. Santri penting ada aya cek aing santri aing kos kieu amat ieu. Bahasana. Aduh. Judaharna geus. Sama agenya. Aja age sih. Widih tuh gua kehabisan. Kehabisan. Tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan atuh bahasa sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah atuh teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini masa Melayu aya gokan tek embung kula tiba lagi diondang ka Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain ngan teh lah. Teh mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan. Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang. Nganggang jajak kula mah Sunda Cianjur mah. Teu ngeunaheun teh teu ngeunaheun, lemes teu ngeunaheun. Geus maning urang, "Hai, ka mana sia?" Jaga dieu, "Hai, aing ngirim atuh." Asana seubeuh teh ka urang seubeuh. Lamun pakai bahasa Cianjur, Sukabumi lah nganggang. Ngeunaheun asana. Bade ka mana? Oh, bade ka dieu sareng saha? Dipinya lari dalira wae. Ieu beuki tungkul. Sarujud bisa asana. Urang ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa. Hei, sia mah dahar sorangan bae. Eta lamun kadenge ku urang Bandung, ku urang Cianjur pajar nyarekan lain. Eta teh lemes sakitu teh. Lain. Atuh geus akhirnya urang ge sakieu teh dibandingkeun jeung kulon ge kulon, pandai gelang ngeunaheun Tangerang. Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna. Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain jalan lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan tan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heueuh sakitu kunaon teh jejeug babaturan lah teu kaburuan meureun nina angin urang teh jadi mantep teh perasaan teh. Cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana. Atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh. Sia mah ngalem. Urang ngadenge orang Bandung mah puyang aing mah. Meuli ti mana? Wangsul ti kitu. Mending merengkan puyang aing. Ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya bahaya pensun saya kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten rangginang atuh lain dilemasan nama kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe rangginang teu menang dinten rangginang. Aduh, Masya Allah.
teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok hayang seurik bade ka mana ya bante bade ka ditu cenah ngajak aja ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede teu meunang dirobat tau Pondok Gede atuh ngaran cing mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman srep beres pada eta lalaunan emang neng cinta lah kesel khudil apa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat masyaallah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus parentahkeun berarti mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusanana urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad nek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunia nyana ditembongkeun jabatan nyana ditembongkeun kekayaan nyana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi kuari berangkat anjeun tubas kekuatan nyana lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak berangkat lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah
dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya nanti mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun ulah cicing atuh. Lain target untuk menang, al-qital sijal, menang perang, kalah menang tidak diukuran, tapi perjuangan orang datang ke mana eta nu ideal salamatkeun diri orang. Ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae, teu geri ge bakal paeh bae, atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam, abri mana girohna beragama Islam, PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan, berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah tuh mantak naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan ngurusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah pemerintahan sahanyana. Rakyat mah mantak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Ieu wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh, aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi, marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai keadaan menuju ridho Allah tidak disampaikan, ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh, urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teu nyahoeun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi
tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah lamun mah aya nu ngagoda ka anjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang sebagai penerus dakwah titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang urang keur boga pondok pesantren dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat urang sebagai orator dibere kemampuan urang undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah umat-umat di jalan Allah ternyata teu bisa make akhlakul karimah aya setan numpak kuda kiai ai cicing bae mah di pondok ge ngajar angel kaboga mobil kuari aya proyek kiai kan dek pilgub ayeuna ye ieu mah kieu we kiai anggaplah ieu mah variasi hirup ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah go istighosah mayana we kiai lumayan ulah loba nu dideulai karena Allah mata mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna fasta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 a'udzubillah ayang sabaratu kiai ya namun sekali bangsa 25 mah jadi 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh kiai boleh guys lain auzubillah eureut maju goblok sama kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mungpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringi bentukna make udang-udang jeruk betuk tuh jurig keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS jurig keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai ka handap jurig ki modale ieu orang mah atulah teu jang ora kene ye terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya ieu orang memanfaatkan bae melanan ya yang ora keneh kan urang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi rekrut insyaallah guys ente mah
Aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan. Boleh oge sih. Datang juri. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Pastaibillah kuduna lain ngayukeun. Ieu urang teu kuat ye, teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah. Ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah, ndak nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Datanglah juri, pasti setan datang. Bentuknya mungkin kiai, mungkin pejabat, mungkin orang dekat, babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan. Kak, lah mangpang meungpeung heulana jang ora kene ieu. Dah jang meuli motor cokot teh habak pamajikan urang eta teh jurig. Newo-newo. Jurig newo-newo eta pamajikan urang. Lain kalah urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah. Ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede Kak. Pamajikan tolol. Neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang seton. Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah kama umirta bihi soripun fasta'idillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah. Babawa deui nu bakal ngalindungi kecuali Allah. Innahu sami'un alim. Saenyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan, maha uning kana pagawean-pagawean urang, ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu. Kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu na Allah alimun maha uninga. Penta perlindungan ke Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan. Engke yadfahu angka Allah nu bakal hadang kajen ku kumaha. Perlindungan ke Gusti Allah. Naudzubillah. Dengan berbagai cara orang nolakna atuh. Kira-kira dakwah nu lain lillah. Aya muatan-muatan politik, muatan-muatan ekonomi, muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah. Mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfahu Allah bakal melindungi siade sebab Allah teh sami'un alim. Mudah-mudahan negara urang dibere tentrem, dibere tenang, kiaina mudah-mudahan dibere kuat, dibere beunta mata hatena. Kitu keneh tokoh-tokoh agamana, tokoh masyarakatna, kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan dibere beunta mata hatena, mudah-mudahan urang dibere aman damai jeung tentrem bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim